aya ilmu aya kamanfaatan ilmu. Eta dua perkara nu berbeda, ilmu jeung manfaat. Urang teh boga pengetahuan tentang tahajud, apa ilmu tahajud buana apa, cara niatna apa, nah nepi kana asa tahajud teh. Apal tata cara sedekah teh kieu bantak ngabeungharkeun, bantak ngamadris ki hese teh pengetahuan eta diamal teh. Teu manfaat teh. Ngaji hasapoe saminggu hampir 3 kali ngan alak teh robah-robah itu kalau lebih parah. Ngaji eueuh perubahan. Jadi menang ilmu ngan teu meunang kamanfaatan Kumaha cara menangkeun kamanfaatan ilmu, artina ilmu nu aya teh bisa dimanfaatkeun, bisa diamalkeun jeung babari ngamalkeunna teh. Nyaho tahajud deur hampang ngalaksanakeun tahajud teh, nyaho wirid deur bisa wiridna hampang teh teu berat, kaduga ya. Apal duha deur bisa duhana teh. Eta kamanfaatan ilmu. Kumaha cara menangkeun kamanfaatan ilmu, kumaha cara menangkeun ilmu? Ilmu mah beunangna ku ngaji. Jiga ayeuna ieu, urang kenalan ilmu ieu. Kenalan ilmu ngadekeun, oh tata cara udek kieu meunang ilmu. Oh ternyata kieu eta ilmu. Ngan kamanfaatan ilmu mah teu bisa ukur ku ngaji, teu bisa dengekeun, teu bisa. Aya manfaat ilmu. Rek ngaji pika subuh sugan moal bisa meunang manfaatna. Kumaha manfaat ilmu beunangna manfaat ilmu ku takdim, ku takrim. Di zaman baheula mah ngajina ge sakedeung tapi nu ilmu aya teh geuning bisa diamalkeun walaupun saeutik oge. Nah sababna nya da kacapena ge loba. Make lampu cempleut encan ka imah guru teh sasapu, encan ka imah guru teh ngepel, encan ka imah kieu-kieu teh meunang manfaat. Lamun guru ngomong A muhun, lamun guru ngomong B muhun. Ieu mah beda kan. Ilmu dicokotan guruna mung lah. Guruna gak dilawan rek mau menang manfaat ilmu. Guruna ge diobrolkeun, guruna ge disuudonan rek kumaha menang manfaat ilmu. Haram